Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang alajengkeun Hanca Hikam halaman 42. Min alamati mautil qalbi. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamati mautil qalbi eta tetep tina sapalihna pirang-pirang ciri na maotna hate. Ai qalbil muridi tegasna mah hatena murid. Adamul hazni ari eueuhna prihatin. Alama karana ninggalkeun perkara, alama karana perkara pata anu lepot ma kaka anjeun. Lepot teh tertinggal teu ngalaksanakeun. Minal muwafiqati buktina pirang-pirang perkara anu ngetukan kana syara. Aya taati tegasna mah taat. Watar kunadami sareng tinggalna nalangsa. Alama karana perkara paalta anu geus migawe anjeun hukana emma. Min wujudi zalati buktina ayana pirang-pirang ti soledat lampah. Ai minazalati tegasna tina pirang-pirang ti soledat lampah allati anu tujadu anu dipanggihan zalat min kati anjeun. Wa alamatu hayatihi sareng ari cirina hirupna qalbu, hirupna hate bil anwari ku pirang-pirang cahaya al ilahiyati nu bangsa pangeran. Wa ilam tudrik jeung sanajan teu manggihan anjeun hakana anwar ligola hijabihi karana kandal hahalangna anjeun. Haznuka eta jadi khobar tina alamatu hayati. Haznuka eta sedihna anjeun. Alama karana ninggalkeun perkara pata anu lepot ma kaka anjeun minatoati buktina taat. Wa nadamuka sareng nalangsana anjeun alama karana perkara palta anu geus migawe anjeun kana emma gitu. Minazalati tina pirang-pirang ti soledat lampah. Pataprahu tuluy bungah anjeun bisudurit a'mali ku bisuduril a'mali ku sabab bijilna pirang-pirang amal minka ti diri anjeun farhan syadidan kalawan bungah anu kacida. Watagnamu sareng susah anjeun ala suduril mukhalafati karana bijilna pirang-pirang anu nyulayaan kana sara. Wadalika sareng ari itu tafrohu dalilun eta anu nuduhkeun ala anaka kana saestuna anjeun min ahlil irodati eta tetep ti ahli jalmi anu ngamaksud kana wusul. Al mahbubina anu dipika cinta kabeh lillahi ku Allah. Patajida maka kudu dines anjeun, kudu nya anjeun fisairi dina lempang wala taksu jeung ulah kedul anjeun. Beres eta masa maqalah. Ayeuna maqalah nu sanes laya zum ulah ngarasa gede atau napi ulah ngareken gede naon adzan budosa indaka sandingan anjeun udmatan kalawan gede tasudu anu nyegah udmah kaka anjeun min husnil dzoni tina alus sangka billahi ka Allah bi antukia ku yen nibakeun udmah kaka anjeun filiasi dina putus asa wal kunuti sareng tegasna mah putus asa. Pahadihi mangka ari ieu udmatun eta gede madmumatun eta ngarasa gede dosa ngarasa gede madmumatun anu dicacad qodihatun. Madmumatun eta anu dicacad anu dipoyok qodihatun anu dicacad. Fil imani dina iman. Wahya sareng ari udmah syarun eta leuwih goreng alaika ka anjeun min dunubika tinimbang pirang-pirang dosa anjeun. Wa sababu sareng ari sababna udmah
jahluka eta bodona anjeun bisifatil maula bisifati maulaka kana pirang-pirang sifat panggaran anjeun wawukufuka sareng cicingna anjeun manapsika sarta nafsu anjeun painahu karna sasuna kalakuan man eta saha jalma aropanu makrifat man robahu ka pangaran man makrifatan hakikiyatan kalawan makrifat anu bangsa hakiki istasgoro maka ngarekeun leutik man fijan bikurmihi di sisi disandingan di sisi bageranana Allah dan bahu kana dosana eman fa ayudan bin maka ari naon dosa layasa anu henteu kabagean hukana danbu naon apuhu pangampura Allah subhanahu wa ta'ala ama udmatu dan bi anapun ari ngarekeun gadena dosa alati anu tahmilu anu ngajurung udmah murtakibahu kajalman nu midamel do kana danbu ala taubati kana tobat min hutina dunub wal ikla'i sareng ngeureunnan an hutina danbu wasidkil azmi sareng benerna pasejaan ala ya uda kana yen moal balik deui ieu si jalma ila mislihi kana pantarna danbu murtakib alaya uda kana yen moal balik deui murtakib ila mislihi kana pantarna danbu pahia tah eta ari wah kobarna jauh wa amma udmatu danbi pahia tadi fahia eta ari danbu fahia maka eta ari danbu fahia maka eta ari udmah gitu kan udmatun eta gede mahmubadatun ngarasa gede anu dipuji wahya sareng ari udmatu danbi min alamati imanil abdi eta tetep tina sapalih ciri imana seorang hamba. Qala ngadawu sa Ibnu Mas'ud inal mu'mina kana lapad inal mu'mina saesuna jalma mukmin yaro eta ningali mukmin dan dunu bahu kana pirang-pirang dosana mukmin kaanaha kaya dan dunub pi asli jabalin eta aya dina jangkarna gunung ya hopusieun mukmin aya ko kana yen tiba jabal alaihi ka mukmin wainal fajr jeung saestuna jalma nu fajir jalma nu lacut yaro eta ningali fajir dunu bahu kana pirang-pirang dosana fajir kadu babin sapertikeun laleur waqa'a anu tiba laleur alan pihi luhureun irungna fajir qala isyarah fajir bihi kana dubab hakada kieu fa'atoro teras ngahiberkeun fajir hukana dubab wa yuqalu jeung diucapkeun naon inna ta'ata saestuna taat kulamastu sigirot eta samang-samangsa direken leutik taat kaburot maka jadi gede taat indallahi menurut Allah wa inal maksiata jeung saestuna maksiat kulamastu dimat eta samangsa direken gede maksiat sogurot maka jadi leutik maksiat indallahi mungguh Allah subhanahu wa ta'ala. La sogirota lajengkeun la sogirota teu aya dosa leutik eta tetep min dunubika tina pirang-pirang dosa anjeun bal kuluha balik ta ari sadayana dunub kabairu eta pirang-pirang dosa gede idza qabala di mana-mana ngabandingan kaka anjeun naon adluhu adilna Allah wa huwa sareng ari adluhu adilna Allah tasarupuhu eta molahkeunana Allah pimilkihi dina milikna Allah min ghairi hajrin tina henteu nyengker alaihi kana tasarruf
Faida dhaharotah di mana-mana zahir naon sifatul adli sifat adil alaman kajalma abgodo anu ngabendukeun hukaman salo Gusti Allah wa maktahu sareng ngabendukeun Allah hukaman batolat maka batal naon hasanat tuhu pirang-pirang kalusan eman wadat sareng balik naon sogo iru pirang-pirang pirang-pirang dosa leutikna man kabairo eta pirang-pirang dosa gede wala kabirota jeung teu aya dosa gede eta tetep idawajaha di mana-mana madep ka anjeun naon padluhu nugraha Allah wahwa sareng ari fadlu i'to usai'i eta maparina kana hiji perkara bigoiri iwadin kalawan teu make tutukeun bal jami'u dunubi kabalik ta ari sadaya pirang-pirang dosa anjeun hina idin dina nalikana wajahaka sogo iru eta pirang-pirang dosa leutik faida dhaharotah di mana-mana zahir naon sifatul adli sifat adil naon sifatul fadli sifat fadlu nugraha liman kajalma ahabba anu mika cinta Allah ka eman idmahalat mangka narima lebur naon sayiatuh pirang-pirang kagorengan anak eman warojaat sareng sareng kembali sareng jadi kembali naon kabairuhu pirang-pirang dosa gede na eman sogo iro eta pirang-pirang dosa leutik walida jeung tina kulantaran id mahalat qala ngadauh sa Asyadili Imam Syadili qadasallahu sirrah wajaal sareng mugi ngajantenkeun Gusti sayiatina kana pirang-pirang kaawanan abdi sadaya sayiatiman kana pirang-pirang kaawanan jalmi ahbabta anu mika cinta anjeun wala tajal sareng ulah ngajantenkeun anjeun hasanatina kana pirang-pirang kasayan urang sadayana hasanatiman kana kaalusanana jalmi abgota anu bendu anjeun titik kantun la amala arjalil qabul wallahu alam.